Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah wafir Imam Ibnu Majah ngariwayatkeun sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gola kantos nyarios mamin sobahi tiaya unggal isuk kecuali dua malaikat ngagero wailun lirijali minan nisa wailun linnisa'i minar rijal unggal isuk-isuk malaikat ngagero ngan ku urang teu kadeng urang makan ku ari di majlis ieu teu boga rasa teu ngadenge teu neuleuh padahal mah di dieu kan malaikat teh ribuan jutaan malaikat taruru lamun jelema ngarariu ngaji di luhur malaikat nongton urang teh keur ditonton ku malaikat lamun urang dibukakeun hijab masyaallah tuh malaikat itu embung indit urang di majelis lamun urang keur di majelis ditonton ku malaikat malaikat kan makhluk Allah anu suci nu murni nu mulia teu pernah maksiat terlalu mementakeun hampura ka urang urang keur diuk di dieu aju urang aya anu nga SMS aju urang kaluar tan malaikat dek ka mana tuh nanya ka sama kawan dek ka mana kajawan kan boleh isin kan urang boleh urang teh boga rasa kitu atuh jabadigul pan urang mah atuh malaikat nu turun loba jasa kan urang pas sedak-sedakan jeung malaikat nah sedak-sedakan teh jeung malaikat urang teu boga rasa urang masyaallah ulah dikira malaikat eta henteu hadir ribuan jutaan malaikat lamun urang dibukakeun hijab embung balik urang embung balik indah jasa komo ditukangin malaikat kan aya bidadari masyaallah rambutna terurai panjang haji irungna mancung bibirna beureum asli lain dicumang cemong aduh masyaallah eueuh jilbab ditu mah ngarundai kabeh sorga tuh ngaranna ge nyanakan di ditu keur nongton urang tuh salaki aing tuh salaki aing tuh salaki ditarujuk kabeh si ada kana itu embung malaikat gak ada ke mana nu siambung nu itu emang kudaon lah henteu tah saja dosa tidak dari masyaallah urang lamun dibukakeun hijab seperti kitu meunigak bulu atuh meunigak bulu nu mentak waliullah haju udang pipeting daek mandi daek salat daek zikir mentang mata emang kudaon gitu dibere de gerakan-gerakan energi anu di luar perasaannya na bahkan aya nu dibukakeun hijab modal Ibrahim bin Adam bisa ngadenge suara malaikat Tuan Abdul Qadir pernah ngadenge suara malaikat Imam Syafi'i pernah ngadenge suara malaikat jelema-jelema nu brilian anu geus pilihan Allah nu mantak aju geus teu hayange kana dunya jelema anu geus boga rasa ditutur-tutur ku malaikat ulah Kangjeng Nabi heula luhur teuing Kangjeng Nabi mah ieu hamba-hamba umat na bae geus saperti kitu entek talaleger kajenting ku kumaha ge tetep sebab ngahijina nyana jeung malaikat ya Allah ya Rabb urang teu dibukakeun hijab ketika ka masjid teh Ibrahim bin Adam mah kan surah gadanya suara malaikat digerokeun Ibrahim diuk-diukna ge diukna dititah ku malaikat di dinya sebab geus aya malaikat rahmat nungguan di dinya Masya Allah eta hamba Allah bisa kos kitu ku luhur-luhurna coba si eta ka masjid
barang di dulu ngarunda aja lompat TKI mah seserian ya kuntianak sieun ka kuntianak lain kabehan ya Allah ieu keur carita makhluk-makhluk halus setan iblis jin malaikat jismun latif jisim latif anunya nama bisa nembus urang di jero kamar ge asup tanpa aya halang jisim latif boro-boro malaikat atutan Abdul Qadir Kangjeng Nabi Qadir ge urang di kuncian jol aya di kamar itu sagede Kangjeng Nabi Qadir be manusia atuh bisa cek aya di kamar atuh kaum malaikat urang lamun boga pikiran kadinya moal sieun urang matak nu batak sieun ge pikiran urang teh kapocong deui kuntianak genderuwo malah bersuara kan genderwona jangan takut kita kan sama-sama satu bangsa kita sial genderwo ge nyaritakeun satu bangsa cek kan ieu malaikat cek malaikat isuk-isuk wailun lirijal minal nisa cilaka lalaki babarengan jeung awewe kagoda ku awewe cilaka wailun linnisa'i minar rijal cilaka awewe digoda ku lalaki kagoda cilaka lalaki babarengan jeung awewe nu lain muhrim cilaka awewe babarengan jeung lalaki lain muhrim cilaka nyana babarengan padahal can halal malaikat godeng cilaka wel neraka Masya Allah kuari bahkan geus teu boga pikiran naon atuh kaluar ti mah komo par karyawan pabrik geus teu boga rasa eta haram di sekolahan guru geus teu boga eta haram ka murid di PNS teu boga eta haram sekretaris geus teu boga rasa eta haram geus kabeh ayo wae cak malaikat cilaka jada geus neulean di Amerika geus puguh malaikat teh neulean di Perancis geus puguh di Inggris di Jerman di Eropa di Amerika mah geus kos kitu di Australia geus sarua barang ningali ke Indonesia nya ge ngobrol kok berubah ya Indonesia udah kayak di Hollywood malaikat ini siapa kiainya ini yang dakwanya mana barang di dulu oh eta cak nusa urang atuh pantes jangan dakwahna ge kos kitu saruana orang nu dakwahna sarua malah nu dakwah ge anu ngeplay segala mantol blow on ya iya malaikat ngutuk di wah bahaya masa sih bawa organ dakwah oh malaikat wah ini kampung udah kita gejeburin aja yuk gejeburin ke mana kita nungguin instruksi dari Allah kalau kata Allah gempain udah kita dalemin aja dah dan aja nggak ngobrol kos itu ini gara-gara kiainya masa kiai begini nyanyi kiai wah kalau yang itu mah setengah dah yang itu mah yang ono tidak lihat mungkin jadi berubah ini Indonesia wailun nah udah geus teu karasa ku hari juga awewe teh biasa-biasa bae iyalah iman urang sok deui lagi datang ke mana kadar iman urang menghadapi ukur ku urang bae ketika urang ningali awewe berpaling apa henteu sakitu bae ketika aya awewe buukna ngarundai urang kira-kira ieu ngarasa haram apa henteu resep apa henteu tiga kitu bae tuh kan
Lamun urang masih kena resep berarti urang wael. Eta kos kitu bae, kudu hese. Aduh, Masya Allah. Ukur keur. Antak asal keluar bae urang geus pemandangan geus loba. Mata bandingan di imah bae cicing. Urang cicing di imah asal boga duit 1,5 miliar sedeng geus. Gas. Siapa aya cicing di kamar kudu boga eta. Mana dilepas-lepasin nu kasih hat gas. Ulah patula patali. Geus ibadah we ka Gusti Allah. Ngomong mah ngeunah. Balik bae datang ka imah aja puyang. Ayo wael. Insyaallah kari gogodan. Waral Bukhari anna Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban ngadag dari mituturat saur Kangjeng di antara nu diucapkeun ku Kangjeng teh ieu inna dunya hulwatun khudratun sanyana dunya bagaikan buah anu tur bagaikan tatangkalan nu hejolem. Urang lamun geus ningali buah darmayu nu amis, harum manis anu amis, jeruk anu amis, buah-buahan anu amis, komo geus dijieun rujak anu amis. Masyaallah. Ti isuk urang puasa datang ka magrib, di dinya aya rujak anu geus diperkirakeun amis tiis. Ya Allah. Eta geus kieu bae di hareupeun meja. Indit-indit. Neuleuh jam. Seperapat deui geus kieu bae. Malah mah diambean. Eta ku kabita-kabita ada kada-kadaharan seperti eta. Seperti eta. Aya deui anak nu kadinya. Jadi sok, jang abah ieu mah. Adi tuh nyendei. Abah ge panggieunkeun hiji deui. Malah mah bebeja ka mah baskomna ka dieu. Baskomna ka dieukeun. Esna nu loba. Ambo eta. Sabaraha ge sakakuatan beuteung, tapi nu geus ngajedog di dinya geus aya 2. Aju di dinya tah geus aya deui. Pamajikanna ge geus digendengan we ka dieu keun pansina pansi. Nyana neuleuh deui budak aya nu bakal lakol bedungna. Angel amat sih. Eta kawan nafsu. Nah, seperti eta lah. Geus kieu bae nyana di meja geus teu usik-usik. Nah eta teh jelema lapar dahaga neuleuh nu amis seperti eta lah. Seperti ngenyotna besi sepersani seperti itu. Dunia terhadap jelema nu teu nyaho kana hinana dunia seperti eta. Neuleuh motor bagus eta motornya, masana eta. Oh, Beat. Bagus awat sakiana. Hari itu naon itu mah Prima. Oh, Prima. Anu itu tuh, itu bagus amat itu. PNS. Nanya motor PNS. Aku aing mah kadeuna PNS. Itu mobil naon itu nu bagus. Itu tuh mobil itu tuh. Eta mah Kijang mah anyar. Injection tuh mah. Itu udah ada gede Fortuner. Haju ngukur jaga. Ai sawah urang aya sabaraha karaneng. Namun dijual sawah urang sabaraha kabeulin teh ning itu tuh. Oh, henteu.
ai anting kabeh aya sabaraha atuh walina ulah anu naon ngaranna ulah anu anyar ka anu second ge loba kurang puas mah malu nu second mah sarua jeung kawin karangna mah sok aju bae kieu bae mah sawah itu kan aya jual aju kongkorong kabeh jalan jual imah urang aju urang es di mobil katolol dah eta teh maksudna nyong serong jasa kana dunia hayang jasa hayang Masya Allah guys balik kabeli mobil mimiti mobil anu letik Avanza boga deui duit beli deui nyana nu rada gede Fortuner kat boga deui nyana duit ku Allah dibere meuli imah boga deui nyana duit meuli ruko boga deui duit muga nyawan ku pamajikanana hayang Karawang eta duit bakal gitu dunia tak eta kulwatun amis nu teu nyaho kana mamala dunia terus we ngejarna dunia amis fitnah kitu kene digambarkeun ku Kangjeng Nabi inna dunya ta khudratun hejo lemok lamun urang di imah terus urang hayang kaluar cari angin di imah mah angin meureun neangan ka puncak neuleuh pemandangan nu hejo lemok Masya Allah kari. Terus urang ke Bandung ka mana karah nu loba tatangkalan teh di Bandung ka mana karah ka mana sigone mah karung butuh ka kadinya mah nyaho nangan kadinya-dinya doang. Ya Allah ya Rabbi Masya Allah eta lepas sawahan maningampar hejo lemuk belah dituna pegunungan ya Allah eta tatangkalanana bangunna damai jasa belah dina kekembangan nu koneng nu beureum araraya kabeh ya Allah samperkeun ku urang ka itu aya jalan cai bersih cair Masya Allah eta batu na katingali ngerelek na cai kana batu teh ku bersih na sajroning bersih na ngerelek na cai kadele kurang eta anu ngaran impun betik betok lele iya karim lelumpangan bangun damai teh iring-iringan eta lauk Masya Allah eta bungahna luar biasa eta dibarengan di sisi urang teh anu awewe geulis iya karim anu ambeuna seungit teh lain cara nu di imah mah geus teu kudu dicaritakeun teh mah jeung kadal teh 12 bayangkan kurang Masya Allah pasawahan anu keur meujeuhna ngeplak Hararejo ya karim terurus belah dituna gunung anu sakitu Hararejo na tatangkalan kekembangan kurang kadele isuk-isuk nu mantas hujan teh masih kena aya ibun tapi bersih kurang disamperkeun aya wahangan bersih caina herang batuna hideung kadele hideungna beureum kadele beureumna putih kadele putihna dibarengan ku lauk kekecepengan di dinya geus puguh impun mah geus puguh kitu lele laletik anak-anakna boncel segala rupa kurang dideuleu ya karim ieu siku indah-indah teuing alam teh saha nu tersep ulin ka tempat model kos kitu ningali ke belah ditu aya kemah pamajikan urang keur meumeujeuna make bajuna nu dada-dadana nyisak teh ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan urang lumpat di udag urang Romi
Masya Allah, ternyata pemajikan orang nu ngora keneh teh hati jalike. Padahal malah lagaan nyana teh hayang dipangku ku urang dipangku. Oh Romeo, urang kuru pemajikan gede ge kaangkat ku urang. Asana ieu sajem deui mah paeh aing ngangkat sia. Tah eta. Pas datang ka kemah, pencetan cenah ieu asana aduh asana bersalah-salah bijakan. Aju hudang dia teh nanaon emang teh nanaon ieu cek cenah kula mah hayang dipangku doang. Masya Allah. Aju lapar geus persediaan dahar geus aya. Ya Allah ya Rabbi sanguna sangu Cianjur teh anu seungeut teh. Pandan wangi di samping eta aya tauco Cianjur teh. Ya Karim atuh lauk anu tadi teh menang manggang aya geus puguh gabus sieum mah aya sate aya ti mimiti sate kambing jeung sate ayam geus araraya ka dinya. Aju coel-coelna sakadaek ngalah sorangan di dinya teh tangkal kakangkungan ge ambalaya. Oh ya Karim geus saha teresep. Ndeu kumaha awak mejehna sehat pamajikan ngora jeung sehat duit keur mejehna boga mobil boga urang terus ningali pemandangan nu sakitu indahna mantap poho ka sagala rupa deuk ngadahar bubuahan geus araraya dirinya deuk ngadahar sangu geus araraya yelah dunia seperti kos kitu khudratun hejo lemok pikaresep. Urang neuleuh naon bae bawat hayang bae neuleuh naon bae hayang bae. Ieu kan dunia. Nah, Kanjeng Nabi teh pernah ceramah 14 tahun anu silam. 14 abad anu silam cek Kanjeng Nabi sanyana dunia bagaikan bubuahan anu amis, makanan anu amis, anu sahabat hayang ketika urang sehat. Percis okos taman-taman anu hejo lemok sahabat ge neuleuh nu hararejo mararesep dunia seperti kitu sanyana anjeun sebagai pengurus di dunia sebagai khalifah ini ja'altu kaula ngajadikeun ka arjen kabeh sebagai khalifah wa nazirun jeung kaula neuleukeun kaifa ta'maluna kumaha aranjeun kabeh boga pagawean. Ketika di dunia anu digambarkan seperti makanan buah anu amis, seperti hejo lemok, seperti gunung-gunung jeung taman-taman anu indah, anu sakabeh jelema tertarik dengan nu amis, anu hejo, anu taman-taman saha anu henteu kabita. Nah, di dunia teh anjeun sebagai pengurusna, kula sebagai anu neuleukeunana. Coba deuk ka mana maneh ngaloyogna. Ayo coba. Ala Kanjeng Nabi fattaqullaha wattaqun nisa sing sieun maraneh ka Allah jeung hawas hati-hati dengan wanita sebab wanita lah anu bakal ngajerubuskeun jelema-jelema dunia nu lain teh sabaraha tapi awewe sarua jeung kieu ka Kanjeng Nabi teh urang teh hirup di alam dunia sementara dunia teh digambarkan seperti kadaharan anu amis pikabitaeun seperti taman anu hejo lemok pikabitaeun jeung pikaresepeun sahabat ge jelema nu kabongboy kabeh kadinya sedangkan urang teh diciptakeun sebagai khalifah di alam dunia tapi Allah kan deuleukeun ka urang deuk ka mana ngaloyogna maneh kabitan teh sikana dunia lolobana kabita tapi sing hade Allah deuleukeun sing sieun ka Allah sing hade nu paling bahaya adalah awewe. Ulin ka mana bae henteu disertai ku awewe. Ampa. Sekaya apapun manusia fasilitas mendukung di imahna masing-masing. Imahna kos istana bae, mobilna agreng dan lain sebagainya. Boh, pohara jasa. Henteu hayang ngadahar naon bae aya henteu jeung awewe. Hampa. Dunia hampa tanpa wanita. Ayo sok dek bawa bae nu mentak nyen sekretaris teh di perusahaan wanita supaya gairah teh timbul kembali.
awewe. Oh mau di Indonesia mah teu awewe teh ha. Kapan geus di itu dilegalkeun. Eueuh aturan-aturan agama di urang. Geus pokona mah bebas gerak di urang. Nah, ieu nu paling bahaya adalah wanita. Teu saeutik jelema keur ngejar pendidikan, sekolah. Salengka deui, kawin. Selesai. Teu saeutik jelema pasantren, saeutik deui, kawin. Mautul ilmi bifardaiha. Jelema keur sakola keur pasantren mah teu kabita alhamdulillah. Begitu nyeuna jadi PNS. Dikerumuni oleh wanita, masya Allah. Saeutik wanita anu punyana dicabuli. Saeutik camat-camat, PNS dan lain-lain sebagainya. Emangna kumaha? Sebab naon? Jenuhnya na. Mobil deui, gawe deui, mobil deui, gawe. Cari angin. Eta teh seuneu neraka. Geus teh saeutik kiai, geus boga pondok pesantren. Aju bobogohan jeung santri tolol teh coba. Lain tolol normal. Ada itu dikawin mah deureuh. Tapi macan sakadar digauli doang. Masyaallah eta kiai. Ustad naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik wa min zalik. Itu saeutik. Lamun kiai bae kos kitu tuh kumaha pagawe. Acak-acakan di pabrik geus lain caritakeun. Awewe sing ada fattaqullah wattaqu an-nisa. Ya awewe matak mudah-mudahan orang kabehan dengan sinar ilmu Allah ditonton ku malaikat, ditinggalikeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan orang dibere kuat iman orang, dibere kuat nahan nafsu orang, dibere tahan tina berbagai permaksiatan sehingga orang aya dina kasalamatan, akhir hayat orang husnul khotimah, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Biyahduna wa tasbiquna amanina wa tasbiquna